Lamun Pak Kades aya nu ngomongkeun tong amek Pak Kades saha eta jelema nu hayang jadi kades. Lamun ibu isuk nyieun gedong aya nu ngahina kana gedong ibu saha eta jelema nu hayang gedong. Lamun Pak Ustad di dieu aya nu ngahina aya nu ngaledek tong amek Pak Ustad saha eta jelema nu hayang jadi ustad. Lamun Pak DKM diomongkeun ku batur tong amek tong aral da lamun aral jadi sarwana antep saha eta jelema nu hayang cicing jadi DKM. Tong sok panasan nu ngaran hirup. Nana gerhana rasikona hirup kieu maruk moal aya nu ngomongkeun yakin. Ningang jelema nu resepkeun well nu resep. Ningang nu ngewa nanaon Ustad kitu di kaos aya hareudang lur. Daripada maksakeun maneh urang ngoprot kesang. Dan nu ngarasakeun mah iwati diriku sendiri atuh. Mata ngeus tong sok ngalawan ka jelema nu ijid nu rujit nu cua nu ngewa ka urang entong naha bisi sarwana hirup pan urang teh apal batur baeud ka urang teh eta teh salah atuh naha urang make jeung ngalawan ku baeud deui atuh nu salah jadi duaan apan urang nyaho nalika batur ngahina urang teh dirina ragrag darajat kasalahanana ku urang ngadon dilawan sarwana atuh naon bedana matak anu sok pangajian kudu aya beda jeung baturna. 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan di hareupeun jelema 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan hareupeun jelema hareupeun Allah mah beda 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan bisi ibu bapak teu percaya sok buktikeun ku bapak usaha ti hot-hat 20 tahun nyeun imah anu pageuh mere baju anu weuteuh maparinan kadaharan anu seubeuh ibu sugema 20 tahun muji salaki sapoe we bapak ngabonceng awewe sejen Bandungan nu 20 tahun moal dianggap taku ieu teh tah nya Pak kahapus 20 tahun teh make jeung ngomong nage dae daripada kitu mah leuwih hade raranaan waduh geus raranaan mah anger we bapana wih deui sedeo. Maka bapak nyieun kaalusan ulah karena manusia hareupeun manusia mah kecewa paingan atuh paingan mukhlisina lahudin nyieun kaalusan teh kudu sandaran agama Allah kalayan ikhlas ka Gusti Allah sabab Allah mah moal nempo gorengna bapak tapi bakal nempo kahadian sanajan sapoe di awak bapak lamun ieu tah ieu teuing teu percaya nu ngaran soleh mah teu kudu diaku buktikeun banyak aya nu soleh ngaku abdi nu soleh urang oge takwa loba diaku tapi goreng wae jeung batur na takwa teh na bibir lain dina amal perbuatan tah lampu ieu teh lampu teh caang tapi lamun ditempona bari nempo cobaan peureum caang teu naon eta Pak panyakit manusia sok peureum kana dirina sok bentak ka baturna bentak kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur akrab jeung katebalegan batur tapi si eta peureum kana kagoreng patutan dirina sorangan sehingga dirina aba ibadah leutik asa aing panggedena batur dianggap saralah kabeh well aduh bener tuh bari eta teh ngomong bener-bener ge manehna pisan buah anu gitu ya matak hirup naon angguran balikeun bentak kana diri peureum keur batur pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku bertemu dengan aku ibu bertemu jeung kuring indah tapi ngan sakali ayeuna nya da ibu ngaheurean abdi ge demi Allah moal daek. Nah ustad nu gitu-gitu teuing atukeun bewe takdir jeung nini bea cekek we mah. Roream teuing. Indah palebah mana dikeukepan ngadon batuk atuh da. Disimutan ngadon ngebekok. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku bertemu dengan aku. Matak bapak ulah loba ngawangkong jeung kagorengan batur, cobaan ngawangkong jeung kagorengan bapak sehingga urang poho karena kesalahan batur, ingetna karena kesalahan sorangan. Well. Sedeo. Maruk teh hese ceramah kieu da ayeuna apal soteng ke mah di imah poho deui tah.
ditanya teh ku salaki ai mana ti mana bieu pangaosan saha ustadna nana gerhana apal ngarti mah ngarti kan ngomong hese. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina hakikat nama bakal wawuh jeung pangeranna. Lamun bapak hayang apal jeung pangeran da enteng asli demi Allah ya. Lamun ibu hayang apal jeung pangeran babari asma pangeran teh ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit nepi ka terakhir ya Sabur. Di papae kabeh mah heubeul. Aya teu dina wujud bapa. Ya Rahman ya Rahim ya Ahan jeung asihan berarti lamun bapanya Ahan asihan hakikatna bapa keur bareng jeung Gusti Allah. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama gejeng moal dek aya Rahman Rahim kumaha caritana Al-Fatihah dibaraca eta geuning karek diuji ku polo wae geus nyebut geuleuh Yanti ya oh bener Yanti aya rekan guru ning di dieu aslina syukur Teh Yanti babaturan kuliah baheula tong dibeja-beja keludna jempe we jempe bisa ya tetangga nanyakan bahwa bener na gerhana kuliah jempe we. Talamun urusan payu nama bejakeun. Well. So ku bapak pikir, lamun bapak bareng jeung Allah, bapak ge bakal apal sorangan. Budak tetangga dagang comro nong tetleho, meuli moal. Naha make jeung moal. Berarti ibu lala joleho lain nempo comro. Padahal hakikatna comro eueuh nu dijieun tina polo. Da eta mah ku geuleuh matak nyebutkeun geuleuh teh lantaran ibu bongan jug lalajo leho lain lalajo comro. Dina awak bapa aya kagorengan, dina awak bapa aya kaalusan. Andai kata Allah nempo gorengna bapa, bapa moal jadi naon-naon. Na awak kuring aya kaalusan, na awak kuring aya kagorengan. Andai kata Allah ngabongkar kagoreng patutan kuring, cantang tuh kuring jadi naon-naon. Ternyata bapak jadi nanaon, kuring jadi nanaon. Aya campur tangan Allah ngahalangan kesalahan bapak jeung kesalahan kuring, tapi naha manusia sok loba ngabongkar aibna batur, sedengkeun Allah nutupan aib batur. Na ari ibu sok rariweuh. Bener ya. Oh pas pisan, ceramah kita pas pisan. Paingan payu atuh. Tapi da yakin ibu seserian bapak seserian lain yang serikeun batur yang serikeun awak sorangan teh reyan ibu teh gitu ya ari arapal onama sing wawuh kana dirina